Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abi Aji Janor Hapida di kelas 8A. Di dieu Abi bade macakeun sabuah warta nu judulna Mang Ratus Imah di Cingised Kacaahan. Tempatna di Bandung, tanggal 3 Juni 2018. Mang Ratus Imah di Leleuweuk Cingised, Arcamani Kota Bandung, Kacaahan Balukar Walungan Cironggeng Limpas, di poe Salasa sore kamari. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna, warga teu bisa kamana-mana dumeuh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm, satutas patugas dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di Leleuweuk Cingised Arcamani Kota Bandung masih kateug. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjug ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kandaraan ge, jalanna kapaksa muter, tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum mimiti maresihan imah katut harta bandana. Warga Cingised Arcamani Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngaayakeun normalisasi walungan Cironggeng, kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum Mang Ratus Imah warga di Cingised Arcamani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malem Rebo Balukar Walungan Cironggeng Limpas satutas hujan gede nu narajang ka eta leleuweuk. Sakitu warta ti Abi disampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Likaila Sabira August Ramadhani. Warga binaan Jago Sisinggaan, Subang, Jawa Barat, 14 Mei 2017. Warga binaan di Lapas Kelas 2A Subang mibanda kaparigelan dina mintonkeun seni sisinggaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil tina latihan ti jero lapas. Nu salah sahiji udaganana nyaeta pikeun nyinglarkeun riributan di jero lapas. Nu maher milu midang dina seni sisinggaan di Subang. Oreng lain wae seniman atawa ahli seni tradisional bae. Pangeusih lapas kelas 2A Subang oge. Tetela maher milu midang dina seni sisinggaan. Cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu. Harita warga binaan lapas ku kajirit ku rupa-rupa pasoalan hukum teh mintonkeun kabisana dina pindangan sisinggaan. Maranehna milu rerengkenakan Luyu jeung Wirahma Widitra nu mirigna. Tabeuhan khas Sunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerakan. Susi Susilawati. Kakanwil Kemenhukam. Jabar nu ngahanja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang. Nyebutkeun ngarasa reueus mireungeuh warga binaan lapas kelas 2A Subang. Mibanda kamahen dina seni Sunda. Nurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun nyinglar riributan dina jero lapas, jeung bisa dijadikeun warga geusan ngareketkeun hubungan antara petugas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaat upami warga binaan geus kaluar ti jero lapas. Dina dinten ayeuna, abdi bade nyaritakeun program Festival Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika dina poe Rebo tanggal 4 Agustus 2010 ngalaksanakeun program Festival Konferensi Asia Afrika anu boga tema carita kota. Dedi Mulyana Surya salaku ketua penyelenggara netelakeun program FKA. Miboga tujuan pikeun ngageuing deui agen historis jeung modal politis.
Konferensi Asia Afrika anu lumangsung di Bandung tahun 1855. FKA oge dipihareup leuwih nyambungkeun kota Bandung minangka ibu kota Asia Afrika. Ku ayana FKA sing bisa leuwih ngarojang jeung muka jaringan di antara masyarakat Asia Afrika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing. Mitra sadaya temankeun sareng abdi Rifa Latifah Sareng Bispa Siti Fadila. dina program Program Warta Sunda nyaeta ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Tempatna di Pangandaran tanggal 28 Mei 2017. Balantik di tempat wisata Basisir Pangandaran, teteh bisa ngadatangkeun keuntungan. Balatikna oge bisa diandalkan pikeun ngabayuan keluargana. Di kawasan wisata Pangandaran, di baheula tuh keluarin teh saeutik nu ngahajeun nya pasar dina bahanti diperlukan Nu dagangna horeng lain we urang Pangandaran katut sabuderanana tapi oge teu saeutik nu jualna teu Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagang teh nyaeta Ude Supir. Urang Garut geus belasan tahun dagang bakso cuanki di pesisir Pangandaran. Nurutkeun Ude ari leukeun mah balantik canki di pesisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude uge bisa ngabayuankeun keluargana tina ladang batik teh. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngahala bati tepi ka 300.000. Turutkeun Ude jeung pedagang sejenna nu dagang di Pangandaran teh boga pabeugedan atawa organ. Teh sangka nu dagangna tertib jeung aya anu ngurus mun pareng aya persoalan. Kitu wae warta Sunda ti abdi sareng rerencangan. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abi Repi dari kelas 8E. Sareng Abi Kamila di kelas 8E. bade ngajelaskeun warta tentang barudak Sunda Kiwari leuwih manoh kana kesenian deungeun. Barudak Sunda Kiwari leuwih manoh kana kesenian deungeun tibatan kana kesenian tradisional Sunda. Eta hasil penelitian Lembaga Kebudayaan Sunda Samawa Lektus. Sakumaha anu ditelakeun ku Pupuhu Leksus di Yayasan Sopyan di Embang Senin 3 April 2017. Bikin yayan eta panalungtikan teh dilaksanakeun di wewengkon Kabupaten Bandung Barat salila bulan Januari 2013. Hari sampel nama 41 siswa SMP anu dianggap bisa ngawakilan siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat. Sakitu wae warta anu ku arurang disampaikeun. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Abi Lisana ti kelas 8F bade ngadamel tugas warta. Kupat tahu gempol nu kakoncara. Bandung 11 Mei 2017. Bandung teh eueuh pisan ku kolenana. Hiji di antarana nyaeta kupat tahu gempol. Kupat tahu nu geus aya ti taun 65 keneh. Kupat tahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner nu kajojo di kota Bandung. Buktina nu ngadon ngarasakeun nikmatna ieu kaolahan teh teu weuleuh murah wae. Tepi ka kalan-kalan mah konsumenna kudu ngantai heula nungguan tepat diuk jadi kosong. Nu minggandrung eta kupat tahu nu parenahna di jalan gempol teh lain wae urang Bandung, tapi oge warga ti luar daerah kaasup di Jakarta, Bogor jeung daerah sejenna. Pajabat jeung artis oge rea nu mikaresep kana ieu kuliner. Nurutkeun katerangan, kupat tahu gempol teu taratas ku Hajah Mariah. Di taratasna lain anyar-anyar, tapi ti taun 1665 keneh. Bangsa daerah Bandung hareg-heg keneh. Sadana usaha kungsi ngalaman rerendahan alatan ku kaayaan nagara, ieu kuliner tetep ngadeg jeung mekar tepi ka ayeuna. Samalah kadienakeun teh beki sohor jeung pada minggandrung bae. Anu ngokolakeunana geus bagan ti sababaraha kali, ngan sok sajan geus ti juru masak atawa
nu ngakolakeunana. Rasana mah ieu teu milu ganti. Rasana mah angger ti mimiti dijieun ku nu naratasna sabab geus kabukti sarasana beda. Panjul ti nu sejen. Kupat tahu gempol teh kupatna pedot tahuna jeung bumbuna kerupukna biasana lain kerupuk biasa, tapi kerupuk kumplang nu ipis tur rangu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Nopi. Dina warta anu bari ditindakeun nyaeta seni rengkong. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nganggap di Tatar Pasundan, kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara Seren Taun Wungkul. Rengkong teh seni asal Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggul beas. Sabangsa rancang nu dijieun tina awi gombong, panjangna 2 meteran. Mung keur dipake nanggul sababaraha geges pare rengkong teh ilahana sok ngaluarkeun suara nu aneh. Hasil tina geseran injuk jeung awi. Ari nu maekeunna nurutkeun Asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawar bari pake pakean adat Sunda. Model kampret leungeun jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheulana mah sok dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara taun panen raya. Sekian warta anu bade didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.